Anjing. Duit menang. Kari ududna 10.000. Setengahan lah cukup. Bisa. Garoring ada. Ning mangkring heula mangkal sugan we aya duduk ngojek hiji-hijieun di meuli rokok jarum sabari ningalian komandan dulu. Di imah lieur ngadat wae pi pemajikaneun. Nutup, euy. Dek. Hari baru gede. Numutkeun ku zaman ayeuna teu habis pikir aing aduh. Aya motor, eueuh nu ngojek. Aya eueuh motor, aya we nu nganter ka pasar, ngojek itu ka dieu sok lali. Oh. Naon sana turun. Ini garing dia gitu korong sih. Keur hiji-hijina teh. Ke sabar sakedeung abang heula. Astagfirullah. Nah, ari maneh kehet. Yang udud aku di tadi aing. Duh, geus teh beuteung ke kaur dicingkeun malah yang modal. Modal lah hayang. Udud dah hayang. Kumaha nya? Warung. Beli lah udud ke warung lah. Teh ka mana maneh kehet? Geus menang udud kabur. Kabal teh. Dek nyangan belut. Jika motor si Karna ieu cuculan si kehet nyawa itu kudu sumbang serat situ pisan. Kehet euy. Adi urang dicicingkeun ngahanakeun. Budak orang menak hari itu kabeh bang. Heeh, tidak kudu digusur. Antung Galin samak atuh. sikat tuh sekalian bang. Dok. Tinggali anjir, na status WA tinggali euy. Wah, Ieu maling anjing beki Wah. macet kieu euy. alah bang. Astagfirullahaladzim. Bang, bener ya bang. Bener bang. Parah. Aman ya bang. Moal aman-aman ieu mah seumur Maling oge. geus beuki macul ya bang. Kudu dipinahkeun ieu mah euy. Eueuhnya cucul-cuculan kieu mah. Pinahkeun ah. Ya, motor di dieu. Dari eueuh jelema oge. Bisa starter deh. Geus isi modal mah ayeuna mah tinggal mangkal sabari menikmati udara pemandangan nikmat. Mantap. Astagfirullahaladzim, motor urang euy. Kumaha caritana ieu motor kata tepi kalur. Aing mah motor di mana
Anjir. Ya motor mana kudu neang ka mana, ngajuk ka mana atuh. Si Adok si Mang Kober itu. Anjir, untung gak beneran. Bagusan, Pak. Naon mana ieu? Motor leungit. Oh, usaha. Nu di dieu. Motor naon? Tadi aya dipake. Ieu mah euy. Nu bener mah. Aslina, Bang. Jadi keur meuli udud gelagrag. Dok, kumaha ieu aturan euy? Ciken ieu dina status aya nu maling. Ieu geus aya nu maling asli. Kumaha Ini ieu? tidak bisa dibiarkan, Bang. Ya. Baca sikat yang Mang Karadi. Siap, Bang lah, Dok. Mun aya mah pangiksakeun we mun keur make motor urang. Berarti eta euy malingna heuh. Apal meureun. Ayolah. Ayo, ini tidak bisa dibiarkan, euy. Karena di motor di mana wae. Keun dia mah aman lah. Laku Motor urang ieu euy. Aduh, syukur ya motor urang aya euy. Jael atau kumaha ieu nya jelema. Boak kitu bangsat, paksana salat heula kitu euy. Lapor emang ke Lurah. Laporkeun. Tapi ieu mah kudu dicek heula euy. Mesin naon we nu dipaling mesin naon teh aduh. Hah, Dok? Bang. Iya, garong motor sekarang. Hah? Bener. Di mana posisinya eta? Iya, deketin masjid, Bang. Yakin? Keren, Bang. Bisa kabur-kabur. Siapa orang OTW-an kadinya? Dagoannya? Anjing, orang mah ieu geus ditolak keselinda 10 kali meni nyeri kieu hate. Bobohan, bal mentung ka bobohan ke head. Naon deui teh? Kan bae atuh aku mah urang. Kalawan wae ke head maneh mah. Teu cara kenapa menta? Pedit. Lain pedit-pedit. Geus buru aya nu mah. Ayo. Ka mana ieu? Ayo. Nya. Awas. Kumaha? Mandek di rumah silahna. Anjing. Syukur alhamdulillah ieu motor euy. Beunang deui ku urang tapi milik. Tah. Beunang euy. Cek. Bang. Siksa, Bang. Tonjok. Buru. Buru ya. Kan sampai bantuan, Head. Bisa kabur. Sok. Nah, aja di sikarna di euy. Pan lagi tuh maling di sikarna dia. Apa nu leungit tah, Dok? Anjir, astagfirullahaladzim. Bang, tanggung jawab ini apa, Bang? Anjir. Sekarang nadi ngulinkeun pisana. Anjir asupan hukum, we.